bah banget terus ngubah dua leungeun. Ingat dia batasan leungeunna lamun ceuk ngurup mah ceuk adat kan tadi teh disebut leungeun teh ti tungtung ramo nepi ka tulang walikat. Talamun dina istilah bab taharah mah nu dimaksud ku leungeun teh ti tungtung ramo nepi ka mirfaq ya kan nepi ka tulang siku. Jadi ieu teh dianggap leungeun dina bab ieu mah sehingga lamun jelema anu ti siku ka handap eueuh dianggap teu bogeun leungeun cek bab wudu sehingga teu wajib mah. Itu manahanna. Heuh dilewat we. Da eueuh kumaheunana dianggapna kitu. Ayeuna ar-rabi' kaopat farduna wudu teh mashu syai'in minar ra'si. Mashu ngusap. Di dieu anu kudu diperhatikan ku urang kecap mashu jeung kecap ra'si. Mashu, naon maksud mashu? Ari asal mashu mah ngusap ku leungeun, asal mashu tanya. Asalna arti mashu ngusap ku leungeun. Dalam mengusap ku suku lain mashu bahasa Arab ceuk lugat ceuk bahasa. Tapi nu dimaksud ku kecap mashu di dieu mah husulul bulal. Hasilna baseuh. Nu penting mah baseuh di dieu mah. Jadi maksudna mashu di dieu mah ngabaseuhan teu gitu. Ada ulah pahili. Nya aya secara lugot mah arti mashu teh ngusap ngagunakeun leungeun. Sehingga lamun lain ku leungeun teu disebut mashu ceuk bahasa mah. Tapi nu dimaksud ku mashu di dieu husulul bulal. Hasilna baseuh. Jadi nu penting ngabaseuhan gitu kecapna. Sehingga meureun urang kae bisa nerjemahkeun kieu. Nomor kaopat fardu wudu teh ngabaseuhan syai'in sesuatu, ngabaseuhan sesuatu minar ra'si tina sirah. Cara ngabaseuhanna mah kumaha we? Rek ku cara diusap ku leungeun atau henteu, nu penting hasil baseuh kana bagian daripada sirah kitu. Jadi sanajan dikecelakaan ya jadi wae. Nyokot cai kecelakaan mung orang mung nyabak sirah sorangan teu naon. Dan nu dimaksud ku mashu di dieu mah sakali deui husulul bulal di dieu. Hasilna baseuh. Sehingga engke bisa nerjemahkeunna kitu. Kaopatna fardu wudu teh ngabaseuhan sebagian daripada sirah. Naon nu dimaksud ku sirah di dieu? Lawan tina wajah. Lamun wajah bagian hareup tah nu bagian tukangeunana eta nu disebutna ra'si. Berarti timulai lamun belah luhur, timulai batas tumbuh rambut tah ti luhur mah. Katukangna ka mana? Ila mahalil qafa tah kana ceceklok. Urang kabeh ge dina ieu bak aya. Coba aku sorangan. Tah ieu batas. Batas menyebutkeun ra'si tah, cekal. Ieu batas awalna ieu tah tempat jadina buuk. Batas akhirna ieu tah belah tukangna. Saputreunana mana we tadi nu lain ka asup wajah tah ieu ra'su keneh ka dieu. Tuh, ieu ra'su. Tukangeun cepil ra'su tah. Batas garis tukangeun cepil. Pokona mun urang dicukur teh sok karasa. Tak urang mah dicukur teh sok sakalian bari mikir ada urang mah nguteuk. Oh ieu sok dibaresihan ke tukang cukur. Mang tolong bersihan itu. Eta sebenarnya geus dibere kalau saga batas-batas. Dan sok biasa dirapihan ini ke tukang. Eta termasuk bagian daripada ra'su batas ra'su. Tah. Fardu wudu teh kaopatna ngabaseuhan sesuatu ya diumumkan kecap sesuatu. Umum syai'in ngabaseuhan sesuatu tina sirah. Jadi engke eusina sesuatu teh rek kulit, rek bulu, buuk. Nu dibaseuhanna mah rek kulit. Nah, rek buukna asal nu masih dina batas sirah, matak dia cing ingat batas sirah. Belah dieuna manabit syari katukang dia. Ujung tukangna qafa. Sehingga kieu lamun urang ngusap rambut anu geus luar tina batas sirah tah eta teh jadi da kudu minar ra'si. Kudu anu aya dina bagian batas sirah keneh. Sanajan betul misalnya jadi nama eta teh tina akarna teh jadina teh dina batas sirah ngan ku sabab
manyangan nepi ka geus kaluar tina batas sirah. Tah lamun nu diusap nu geus kaluarna eta mah teu cukup. Jadi lamun dek ngusap rambut kudu anu aya dina batas sirah keneh. Tah ari nu disebut batas kaluarna mana sesuai arah. Lamun rambut ieu tanya lamun tina tengah ya, tina puncak tengah ka hareup tah disebut batas teh nya ka arah hareup, berarti ieu tah batas manabit nu tadi. Lamun dirumahikeun geus ngaleuwihan tina manabit tah saperti mana we ieu. Tong jauh-jauh ana mah ieu nu diusapna nu ieu ana mah teu jadi mun usap ieu. Da ieu geus kaluar tina batas sirah. Lamun nu sisi ieu ka dieu batasna udun tah ieu tah ceuli. Lamun nu geus meuntas tina ceuli mun nu kulawitkeun teh aya nu usapkeun teh nu etanana nu geus liwatna. Mun dirumahikeun teh ketika dirumahikeun ada ayeuna mah cenah ieu mah keur digulungkeun, dicongcolokkeun tetep. Sanajan keur digulungkeun, lamun ketika ngarumai eta geus ngaleuwihan tina batas sirah, eta teu cukup dipake keur ngalaksanakeun fardu kaopat. Arti mah moal pahili mah. Ieu terutama ka ibu-ibu bisi. Ngajelaskeunna keur ka awewe. Bisi kan awewe lamun panjang hek digelungkeun, hek we anu diusapna teh si gelungna. Otomatis eta terjadi rambut nu digelungna sabab eta si rambut anu digelungna ketika dirumahikeun geus ngaliwatan tina batas sirah. Sanajan ayeuna keur nyongclok dina batas sirah tetep teu cukup. Jadi lamun rambut mah nu aya keneh na batas sirah. Nya model ieu kan ieu tah batas sirah tah. Ha ieu tah ieu. Oge lamun lain palabah sirah nu diusapna seperti sok aya budak mah ngusapan tarang kada jabah mah bagian wajah. Atawa najan jika rek deukeut ta ieu tetep ieu wajah keneh manabit sari wajah keneh hati-hati ieu terjadi ngusapan ieu deh jika teu pirah hah ujung teu wajib kudu di belah hareup mana we nu kasebut batas sirah rek di tengahna di dieu rek di belah tukang teu naon lebar urang mah geus di naon geus di golepan ieu teh lah beruksak deui aya we diusap teh belah tukang ya gak apa-apa nu penting aya keneh di batas sirah. Jeung kada sakali tadinya nu dimaksud ku masfu di dieu mah hasilna baseuh. Rek ku cara diusap ku leungeun saperti umumna nu kapaham ku urang ataupun teu ku cara diusap. Misalna ku disemprot aing mah modern. Set semprot enggak apa-apa salah. Asal cai nu dipake ngusap. Ngan ieu ngat caina kudu cai anyar ulah cai anu hasil baseuh tina leungeun urut tadi. Ya pan tadi tadi kumah leungeun, otomatis baseuh. Tah teu meunang ku cai nu eta mah sakalian harus ngambil air baru. Ngarti ra? Ada. Eta nomor kaopat. Keuneu tong orang ngomong pasunatan jeung praktek nah kitu aya lain ngomong parduna. Jadi pada wudu teh nu kaopatna mah ringan, ngusap. Iya. Kumaha lamun ku cara di kumah atuh mimbabi nu beuki cau atah dibere cau asak teh ya. Diusap wae geus cukup asal baseuh. Komo di banyur. Diusap wae geus jadi, komo di banyur. Jeung sanajan teu ngagunakeun alat cenah tadi misalna sak dikitukeun we dikucurkeun. Beres teu ngumah leungeun, ream gawe cut gitu. Baseuh, geus jadi. Pardu nu kaopat mah katiga we. Artinya ulah pahil. Al-khamis ghuslur rijlain. Kalimana pardu wudu teh ngumah dua rijal. Rijlun teh terjemahanna kaki. Rijlun teh terjemahanna kaki. Ari numutkeun bahasa mah kawas tadi dina ayat nu disebut rijlu teh timulai kodam teh telapak tah ieu tah. Dimulai kodam sampai tulang fakhid di luhur tah ieu tah tulang panggul tulang naon teh pinggul ieu engsel ieu tah eta teh disebutna suku kada emang sakieu disebut suku mah eta suku kita suku lain sirah suku nah padahal lamun dina bab wudu nu disebut rijlun di dieu teh nya eta sampai batas tulang betis kan ieu sarua tilu ieu tina tulang pinggul ka dieu disebutna ieu fakhid bahasa Arabna urang sok nyebutna tulang pingping tina tengah
kana engsel nu ieu nu ngajenol disebutna sak. Bahasa Arabna betin urang sok nyebutna. Nah, ieu disebutna qadam. Tah eta cekerna. Mata terjemahan qadam mah ceker. Ulah meni cenah kirang sopan, heh kumaha? Heuh ceker. Ceker. Nya ari kana ieu geuningan nya pasangkeun nya ceker ayamna cenah aja. Jeung tara sampean ayam. Abi mah cenah nuju ngadamelan sampean ayam, da eta sopan lain dina tempat. Ruwajeng eta mah eta teh nya bade ngadamel sangu awon. Jangan cenah nirungseun cenah lebaran nya nong sangu bade di awon. Goreng awon-awon. Sangu awon. Goreng. Kudu eces sopan teh. Karena sok loba urang sopan salah tempat. Lemur ageung kan lemur gede nama ya lemur gede, enggak usah lemur ageung. Nya sok aya nu saralahnya hilmi nya. Bade ka lemur ageung, lemur gede. Oh, mau ngaran-ngaran gitu nggak bisa diterjemah lagi. Ya udah nama ya udah sebut. Kalau lemur gede. Ini kalau saya ya ceker, ini yang bawah ceker. Tah nu wajib kakumah dina bab wudu mana? Ya ini qadam. Jadi nu dimaksud ku rijil teh qadam ceker nu kudu kakumah teh. Ti ujung ramo nya sampai mana? Ma'al ka'bain beserta dua ka'ab. Naon disebutkeun ka'ab teh? Al-uzmu. Tulang anu tumbuh dina engsel tulang bitis, nah engsel bitis. Ieu disebutna ka'ab. Lamun ieu antara tulang bitis kana tulang pingping engselna sok disebutna engke naon ieu? Ya tuur bahasa urangna bahasa Arabna. Ya asup ni anggota wudu na. Na anggota sujud naon ieu? Bahasa Arabna. Aduh, aya cing atuh nu kieu-kieu teuing mah. Apaan saruang kana nama orat lalaki pan orat lalaki teh cenah ti mimiti. Udel, surah, war, rukbah apa? Ini rukbah istilahnya. Rukbah teh istilah keur engsel antara tulang pakhid jeung tulang sak. Kawas ieu naon tadi? Bahasa Arabna mirfaq, ini mirfaq. Ieu sa'id tah, tulang nonyol ieu sa'id. Tah dina suku mah tulang ieu nu nonyol ieu na ya disebutna ka'ab. Mata kaki. Nah, jadi hartina fardu wudu teh nomor kalimana ngumah dua dampal suku beserta mata kakina. Berarti si mata kakina ulah diiwal kudu kakumah teh ieu tah batasna. Tah disebut mahalul fardina tah ieu tah. Jadi eta kudu kakumah teh nu jenol ieu teh. Tah ieu tah ka'ab teh tah. Tah ka'ab teh. Berarti ulah separo kakumah tah kudu kakumah kabeh ka'ab matak minimal tah ieu mahalul fardina. Tah sakieu kahandap. Jadi ti dieu kaluhur mah lain kaasup rijlu di dieu mah sehingga lamun aja mah anu ku Allah dikersakeun eueuh cekerna ai tulang bitis mah samat bitis ayanya berarti manehna teu wajib ngumah suku dina wudu geus. Ngarti teh? Itu tah kudu telak. Sarua kaos dina bab leungeun nya di samping ngumah eta ceker jeung ka'am teh oge naon wae anu jadi di dinya baik bulu atau aya daging atau kuku eta wajib kakumba termasuk anggahota anu aya di bawah kuku eta kudu kakumba jadi tak bersihan heula sukunya komo lamun tas urang kan beblokan kadang nyaresep sok bersihan heula mangga bersihan heula jadi engke ketika urang wudu si hanapeun kukuna memang geus teu aya halang jadi cai engke bisa nyampe ka dinya sakitu pagawean wudu teh ngumbah beungeut ngumbah dua leungeun jeung sikuna ngabaseuhan sebagian kepala mau kulit ataupun rambutna anu aya di batas kepala keneh jeung ngumbah
dua dampal suku beserta mata kakina. As-sadis at-tartib. Anu sadis mah tartib. Sadis tartib. Genep. Naon aya tartib teh engke aya di hareup. Tartib teh tersusun. Jadi wudu teh kudu cina nyusun. Nu bieu inget susunanana. Ngumah banget, ngumah dua leungeun berserta siku, ngabaseuhan sebagian sirah, ngumah sampean jeung mata kakina. Sehingga lamun aya jelema wuduna henteu tartib teu sah wuduna sepakat. Lamun jelema wudu dipigawe ieu nu opat pagawean teh hanya ngacak migawena eta lamun maneh langsung ngagidik teu sah wudu. Kumaha atuh? Eta mah kudu diulang deui. Kecuali lamun kieu kasusna teh aya jelema misalna entas ngumah beungeut. Ujug-ujug gaclok kana ngumah suku, aya geus ngumah suku kakarek naik ngumah leungeun kumaha? Tah eta mah tinggal nuluykeun we tas ngumah leungeun ngabaseuhan sirah balik deui ngumah suku. Bisa aya nu ngacambrul. Tina ngumah beungeut teh serenteng kana ngumah suku heula gitu. Aya tas ngumah suku dibudul, ngusap, ngabaseuhan sirah, kakarek ngumah leungeun, tah berarti dianggapna karek samet ngumah leungeun, diulang deui ngabaseuhan sirah, ngumah dua suku. Ngerti merenya? Maksud tartib teh kitu. Tah eta farduna, sehingga lamun urang wudu, saha wae dek urang rek jelema sejen wudu, asal nu ieu kapigawe geus sepakat. Sebutkeun wuduna sah. Najan teu make sunat-sunat. Ngerti teh? Tah ieu teh kudu sing telak bener bisi hiji waktu urang nepi kana kondisi caina terbatas. Lamun disakira-kirakeun dipapay jeung sunat-sunatna ieu teh moal mahi atawa mahi keur urang bungkul ngan nu sejen aya jelema nu butuheun sarua rek wudu, mangka urang ambil pagawean wajibna na wudu. Langsung we ngumah beungeut, ngumah dua leungeun sabalik-sabalik, baseuhan sirah saeutik, ngumah dua suku sabalik-sabalik beres langsung giridig. Jadi engke aya jatah cai keur jelema sejen. Heupan tong ngabayangkeun urang bakal saeneng-eneng cicing di lokasi-lokasi ieu caina memadai nya, melimpah bahkan. Cai gratis aya, cai modalan aya urang mah nya. Pan hiji waktu mah bisa nepi karena kejadian caina teh make modal terus. Nah, dirinya orang bakal ngerasakeun kayak cai teh bener kudu diperhemat. Hanya orang mah masih di lemur keneh asa santai we. Mani kebur. Hiji jelema teh meureun beak 5 ember masa kali mani teh nya. Mimiti we ngeseran tong jauh teuing tah tanyakeun tah ka urang mah kali lamun keur puncak halodo. Waduh kan sumur saraat ngandalkeun kudu aya nganir heula di baseuhan area sekitarna. Karasa dinya. Paling sapoe kuatirana misalna 10 emereun eta jabakeun konsumsiun jabakeun ieu wah lamun mani disaruakeun jeung gaya di kobong geus matak didegungkeun ku kolot ieu mah can abang wudu kedua nya perhemat kada dangke bakal kasampeun da hareup dina bab pamakruhan aya kada. Berarti geus beres pembahasan kaopat dina wudu teh nyata tentang fardu. Dangke meureun asup kana pasunatan, pamakruhan da pembatalanna bakal aya pasalna, terus syarat oge bakal aya pasalna di hareup. Nah, sementara kita cukupkan. Allah alam bisawab.